Hei, urang ngarit, hayu urang ngarit, ngaratereh mulang. Ngomong naon mang sing tarik. Urang ngarit, ngaratereh mulang. Oh, rek tarik tamang. Aing aya wae aing geus kolot. Oh, perlu euy ayeuna 17 Agustus ayeuna ieu bakal rame pasti aya tarik tamang. Sok resep aing euy tarik tamang teh. Sok betot-betot jeung lumayan hadiahna ge. Aya di ditu perlombaan. Lain tarik tamang, urang ngarit, ngaratereh mulang, jang doma. Rek lomba atuh aya rek lomba mah euy. Oh, perlu nya pasti aya. Aya Agustus mah ti baheula ge sok aya tarik tambang mah. Eta teh budaya ti baheula aya tarik tambang duka naon eta namangan kesedegan eta teh euy. Jadi olahraga eta teh mineng ti baheula ge babaribuhan meureunan. Tah lamun rek tarik tambang masih kudu diajar heula ti ayeuna. Batur mah tara diajar sia tarik tambang teh. Ya lamun rek latihan ti ayeuna sabab batur mah tara aya latihan. Sugan we jadi eta euy jadi juara. Lumayan. Sia lumayan ya dia teh. Astagfirullah. Sok aya duit sok aya gitu ta. Eta mah lah terserah mang man rek latihan rek moal oge. Ngan kuduna mah latihan sih lomba mah narik tambang. Lain nek latihan tarik tamang, urang ngarit. Ayeuna teh jang doma kaburu asar. Oh, rek diajar. Rek diajar mah dah mang. Eta teh berarti emang teh cerdas. Jadi batur mah teh diajar heula nya tarik tambang teh sia jojol ger we di tempat. Nya yang menang mah diajar heula, diajar bisa henteu. Ulah sagamplengna kieu engke ge bakal ieu bakal menang lah lamun diajar mang insyaallah kitu. Ieu tambang jang ieu tambang teh. Lain keur tarik tamang ieu mah keur ngarit, jang ngarit. Matak diajakan ngarit ge. Oh, kono irit-irit ge heula dangke ge panjang di ditu mah latihan mah. Latihan mah sakieu ge. Kono irit oge. Astagfirullah. Jang latihan mah ieu mah. Dangke nu panjangna mah di ditu disadiakeun panitia ieu mah. Mejeuna jang diajar mah heula sorangan we atawa duaan. Aya rek diajar mah, rek diajar. Urang ngarit kaburu asar. Rek diajar ya, rek diajar mah diajak orang. Rek diajar mah. Tah, contoh ya. Contoh tah ya. Lain kitu. Astagfirullah. Tempo kakina. Lain kitu. Astagfirullah. Kieu ya. Ya, rusuh dek ngarit. Iya, ti dia. Astagfirullah. Kieu tah beladinya tah. Tah kieu kan sukuna lain kitu. Lain kitu salah. Astagfirullah. Ya, dengekeun heula katerangan ya tempokeun ye. Jadi suku teh kudu kitu, engke kitu tah. Ya, kitu jadi 10 lain latihan nek ngarit rusuh. Lain kitu salah mang cicing heula. Astagfirullahaladzim. Tangan lamun kieu salah. Jadi mun kabelol teh tuh nya, mun kieu mah tah kieu tah. Ya, lain nek tarik tamang ni nek diajar ieu mah lain. Salah kitu mah, salah kieu ti dieu. Rusuh. Ti dia cekel nanti dia salah. Astagfirullahaladzim. Salah kitu mah atuh. Aya jeung burit keburu asar. Oh nya, kan we irit oge kadieu kan. Kana tamangna tah. Aduh aing mah euy omong rek diajar tapi bedegong di papatan teh kolot-kolot aing mah. Ku bedegong ti kamari kana sagala ditu tah joget kalau rek tinju. Riweuh ieu mah kolot teh ai kana kagiatan sagala milu.